Mang, Abi erek nanya ka Mamang, cenah. Dina masalah kalender, nah Abi anu salah apa kalender? Salah nyetak. Terus kumaha pertanyaanna? Teh cenah dina saminggu teh 7 poe. Dina sabulan teh aya 4 minggu. Tah, meureunnan lamun 4 minggu kali 7 berarti 28 poe. Tapi cenah dina kalender mah 30 poe. Urang nu salah apa cenah kalender anu salah nyetak? Aduh, si ieu nyeri tuh ai ka aing kumaha. Da aing mah tara gajihan, tara mikir-mikir kalender, sabodo ah teu nyaho. Sok ka wargi-wargi Mamang anu nyaho ieu. Barea Mamang nanyakeun masalah kalender cenah. Dina saminggu teh 7 poe, dina sabulan 4 minggu kali 7 berarti 28 cenah dina kalenderna ieu 30 poe kumaha cenah ieu teh teu paham. Sok mah anu wargi-wargi Mamang anu nyaho pang mere nyahokeun nya, tulis di kolom komentarnya. Mamang ah serius pertanyaan anu kararieu wae. Tapi sing sehat we nya sok anu bisa ya. Sok bere di kolom komentarnya jawabanna engke disampaikeun ku Mamang ieu teh karunya. Ting gajihanna dia hambat ting kumaha. Sok sing sehat we ka wargi-wargi Mamang nya.